Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dengan tayana sim kuring biasa nya dengan wargi sadayana mudah-mudahan tiasa kahibur kalayan kabingahan. Pribadi sesarenganku abdi namanya Cumin. Oh, mana tengarana si Cumin ya? Oh, kan abdi namanya Cumin. Kan jarananku mana? Jalan kurang. Ya, cah. Pala wargi sadayana si Cumin teh ting ganteng kelewat ganteng hata cuma bisa wae aing mah ganteng oge tekos maneh gitu kunaon urang namanya mah pernah main sinetron di SCTV rek main sinetron kada ah mah kakak diajar urang mah hanya diajar oge da maneh mah pernah emang mana hayang miluan main sinetron main film aya ieu lowongan film layar lebar ayo kita oh nyaya yang orang ngiluan itu ayah judulnya teh dengan kia judulnya teh derita anak bagong si Alek ini yang sama banyak ayah judul film derita anak bagong aja derita anak tiri pancas banyak yang ayah derita anak bagong bagaimana mana segala itu turut nuding betul hayang main film miluan hayang main film berarti aing iya yang orangnya kayak gaya boga cita-cita bahala lama emang cita-citanya naon gitu cita-citanya orang bahala ke SD orang mah hayang jadi presiden hayang jadi presiden yo ngewa jadi presiden mah nyamaku nyaon cita ya bari lagi ya presiden apa nyating aya presiden batur mah presiden Dia Nur Ardiansah presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian ini dia Nur Ardiansah presiden Republik Indonesia pantas nah semana panyo hadirin sekalian inilah dia presiden Indonesia Cumin yang mati hijang eta mah kan SD aing lagi SMP mah beda deui emang SMP mana jadi naon gitu nggak sampai mah orang mah yang jadi bupati wah bupati ngewak kene yo bupati mah ngewak punya sama wae rupanya ting bupati Karawang Cumin itu mah Selika Nurradiana bisa di mana tanya bener sih Selika Nurbahat masih yang mata hijau ngomong belegu Selika Nurhadiana. Oh, eta Selika Nur eta pokoknya mah jangan ngomong blon eta teh kan SMP yang jadi bupati ngewa ini dia bupati Karawang Cumin ngewa bro ledek eta mah yang ke SMP SMA beda deui emang SMA jadi naon gubernur lain yang jadi naon atau menteri ngomong menteri itu mahalin jadi lurah meureunan kudu lemah duit jadi lurah mah emang teh main 2 miliar jadi lurah aja mana ayonya yang satu jadi suganana jadi camat camat mah terkenal di orang kecamatan Kardi kecamatan teh wow aing jadi nasi maneh orang mah yang jadi RT pokoknya itu cita-cita dimimiti yang jadi presiden terus SMP yang jadi bupati tembok saya mah yang jadi RT nih RT mah ya gede tanggung jawab nah namun ayeuna naon coba ya dengekeun namun ayeuna naon aya kebakaran di lembur saya anu tanggung jawab RT nya mun ayeuna naon mun aya kerusuhan di lembur sa anu tanggung jawab RT nya lamun aya embe diperkosa sa anu tanggung jawab nya misi dia ya embe mah